Mining pangaulaan kunaon doa lihat agang rahasia kot deka mana maneh aya di jalan balenya pabrik kota masa bade ngadeus ka salira tong diteruskeun di liar anteur we kaula maksud bade ka mana agang teh Gusti Pangulan teh bade ka mana itu kaulah teh kapidang ku hiji awewe asa di Tegal Arum geus saingan dewa berat saingan wayahna anteur kaulah ka Tegal Arum di Tegal Arum ayeuna keur aya sayembara marebutkeun Laila Sari kudahna lurah papalurah Togo wayahna maneh ngilu jeung kaula anteur ngan kade jaga biwir beusi kanyahoan ku pamajikan kaula Subadra Stikani lain pejabat teh sieun ku pamajikan mana da kabatur magalak teh da ku pamajikan muringis aya kitu saingan sabar jangkrik udah mu jangkrik kai wayahna kuhali mihapehkeun bibir kalawan kaula anteur ka Tegal Arum bibir jaga mangas takop sahuta bagi-bagi sing adil di jalan ngabagikeun kan kade nitip bibir terima kasihan celamut di WC eta da duit atuh imah ti hayam nu bagian mah sapi aduh tuturkeun we kaula sugan jeung sugan kaula meunang ngalawan silu kasaur silu sakti mandraguna pun Julia Papa tapi kaula teu gila tuturkeun kaula kitu kaayaan anak kadot kaca sareng Arjuna nyambung berasal bingasa kebantu mampahna di jalan asa jingang bari gorgonyakan namun Arjuna sangat kaca mangabalesan leumpangna leuwih tarik ti asta jinga sareng dawan kacarios Raden Arjuna parantos bade dugi ka Tegal Arum kasranok dateng Prabu Patrakresna Sinalena Kresna nu nalingakeun Gatut Kaca ti gegana wiyarti anyar sandi mingamalan ngiring-ngiring paripolah Arjuna lajeng nyelot ti gegana nyampurkeun ka Arjuna kaget di akang rai saha akang di segala mani aya naon Raka Batar jeung kayan ti luhur turun Arjuna kaget ku kasumpinganna sang nalena Prabu Patrakresna pangapunten rai
Cari gelawe kan haturan wilujeng sumpi karena kabatara gening saya karena santepang maksad badai kamlah terai akan teh sakawit badai ngadeus kacing rai Yudhistira namun di tengah jalan akan teh ningal gerak-gerik rai akan tibega malah ya kalau jeung akang teh malah akang lungsur wae ka kali namun sekali akang bade tumaros ka salira nah jeung rai aya di dieu ari teh wilayah nanti wilayah Tegalarung rai leres nah saudara matroli pika langkung tinggal Tegalarung masa mereka mana saudara imah kaleresan we kaula teh nuju matroli malah kalau teh bade ngadeus kaya nggak biasa namun nya kitu kalau teh bade nonton Saimara heula ka Tegalarung saurna teh bade aya Saimara ngamarebutkeun Dewi Laila Sari putra Lurah Bapak Lurah Togo oh leres da kunaon kang Lurah teh om teh bisa ya ningali ngobrolan urang di jalan rai panuhun minta terus terang we rai ayai ulah kanu sangkian yen pedah akam lanjut ka Subadra rai lalaki akam lalaki rai sanes bade nontonnya namun bade giringan Saimara laras aduh nah ngarenya geuning memang bener bade ngiringan Saimara rai teu kapino rai cudodog tagel igeuh we kitu mah icu tina kawajiban ngabadeos ngabelaan awewe emut rai pentingkeun kebutuhan raya rai pada milarian istri kumahani bojo kumahani ilahi teh pantos ambil 40 dacan moles rai emut rai geura emut adapta serikali jika kumaha upami rai ngabadeos tos cekap rai 40 cekap ada lagi pada tamih deui rai cul kawajiban upami kitu hiji kitu kaduana atuh Dewi Laila Sari teh putrana Bapak Tokoh ketika pakampungan lain jajaran rai eta mah atuh beda kasta rai nah memang ukuran jodoh dibatasku status atau waktu tahapan jabatan lain begitu rai tapi dibawa rai Adipati Arjuna teh satingkat deui ka raja ayeuna bade kawin ka budak di pakampungan lain tahapan rai hiji kitu kaduana atuh Dewi Laila Sari teh umur langora keneh beurna ge anak atawa insu kunage jadi insu rai ayeuna ku rai bade ditikah memang jabat pada ngaku ya laki-laki lanang jabat utusan bejana kulit maya laki pagantengna iwati rai sajajar prativi ukuran jelema loba nu cuceu loba nu ngomong tapi geura emot rai kakak separ mah dipake tangeuhan teuing rai
aya kolotna ari teh itiraka batra teu bade mamatahan bade naon teh akang mangelingan rai Kresna Arjuna Kresna roning tunggal Pandawa Arjuna Pandawa Kresna Pandawa ulah teu aya kejadian ke masyarakat kaula kawin moal ngaganggu kas nagara tapi bahasa umum rai bakal neterakeun yen rai Arjuna kawin teh bakal ngaganggu kas nagara sanajan bari rai teu masa namun akuan masyarakat tuan masyarakat teh bakal aya ka rai biar kadieu bakal aya sorotan jeung Arjuna kawin deui bawa kas nagara palingan rakyat susah palingan rakyat balasan palingan pangbangunan rojo akibat rakyat Arjuna teh kawin wae tapi da moal kejadiannya kitu yai jalma teu bisa sarua kitu lah aya anu trai panuh ulah ngabade ostina tugas rai ulah ikut campur urusan gaula rai aduh kunaon ari aka aduh rai parmiosa kamari ka zaman sedap kunaon jol ini tinggalkeun aduh palingan make minyak sawit palingan dilipen nah saya pakai jas yang bisa marahin cantik antelkeun si goreng ka badeos deui tara cara make minyak sawit naon minyak sawit teh apa yang kerja kali cobek palingan tapi kamar minyak sawit dilipen di sajabana make Rexona sadere Rexona obeh nah kabina-bina teh ulah kaseubehanana awewe teh kaseubehan rek kitu keneh barang mah kitu deuk naon ngilu-ngilu akang geuleuh di intel tadi keneh kaula teu alasan mah geus gaya kitu gaya kieu mah mulut salira teh nahan masih kene can puas ulah kaleuwihan era ku batur nah make era oh kasebutan kawetena kawete kurang geulis dimponya subar rage sarua acep subar rage payu indung ulang geus kitu geulisna nah deuk kasebuhanana dek balik moal sia dek balik moal ieu urusan lalaki aya mun teu irit dipaehan wae nah kabina-bina teuing tong balik sekalian tong balik buka kantor naik baik jauh sia mantau rai kaditu sia naon ari rai diuk paingan we mamatahan da sidik dibawa ka desa sirikani nyaho teuing rai teu nyaho akang mah anu mawi nyaah apa adat nyai sirikani mah kaditu kadieu rai teh ditutur-tutur kabelaan bayar ngintel bila timuru ana rai ngahajakeun kitu urusan lalaki bisi akang mah eudeuk mah hayung ngilu sae marang moal rai akang moal kitu gawe ngerapaseakeun aduh nah ku itu kieu salah aduh ampun godong adur ya kali samu pakuringan ya sapi
pelampahna di Pati Arjuna sareng Batra Kresna gantos ingkang kawin Nur Sita kacarios di kampung Tegalaru Saimara pratos uyah-uyahan apil nicakan tilu dinten Raja Saimara dicepeng Jakarta milu anu sakti mandraguna ampir raja-raja di mancanagara lobanu kawalaharan teu kuatna kasaktena Jakarta milu